atuh gelo kikituan aya kedua atuh Sieta mah lamun geus aya kabunga poho di temah wadina. Sang Hyang Nata Dewa Halumampa Kairing Astra Jingga Dawala Kepat Halumampa. Kacarios di Karaton Amarta Dayanuan tunyaketan sadayana cacalehakan ni Raja Denawa diuk dina kursi kerajaan. Memang aya anu tembus ku kasaktianana antar jajak katawang Abimanyu Bima Arjuna Nakula Sadewa Yudhistira. Atuh wayana ieu hiji sinatria anu kakasih Sang Hyang Nata Dewa kenging restu ti sadayana oge Astra Jingga Dawala ngiring kalebet karaton Sampurasun Denawa. Wah syah sing kadieu dulur aing anu satia aya naon Gusti kadieu sakedeuk iwati maneh anu nyaah ka aing Magahan pajanu anu matris
beda di tukang genang nage mawa maneh lamun diparengkeun teh mah rakyat amarta satuju di rajaan guaing sok hayang jadi naon maneh jadi patih alim hayang jadi senopati alim hayang mimpin daerah alim hayang jadi lebe alim hayang naon maneh abdi ayeuna hayang dahar tobat si kasebelah ya suku bangsa beda-beda suku bangsa beda-beda tapi tetap Indonesia Kalacaikan rantang si banyu dina galengan si mah bisa parakan nyangakeun kawin
jauh Karaton Amarta wayah nawe dawuh batur paku mangang aing teh. Mohon Maneh dek diangkat di istrenan jadi pati. aduh maya jadi pati sorana luti Gusti abdi mah hoyong jadi para masyawari Jadi pamajikan aing. mohon abdi mah kancun masyar wig na teh anu diri boning Maneh hayang ngaran teh patih naon? hoyong panjang ngaran abdi mah Gusti Saha kira-kirana? Patih Logener Satria lalanang jagat totosan pujana tuli wong ngendi kamu tah ngaran abdi eta Tobat. alias Satria Piningit atanapi Raden Putra Bang waspada nerakaton tah eta Tobat. Gusti aduh ulah abdi mah hayang jadi bobotong adu domba cara si Deden mana? Deden orang Kadungora putrana Pak Haji Mulya iya rayina Pak Agus anu di Tangerang aduh jadi bobotong jadi kejar Kang Sering laguna Kang Sering kerso aduh Apaan domana kabur Hanas lincah siang ngigelai domana kabur. aduh ampun sih numawi domana ditawar 17.000 oge aduh ampun Gusti nuhagu nya Ai anu meujeunna diagdukeun teh munglak saberhiji. mulak anu tosep huntuna Tobat diadukeunana jeung naon? jeung bedog pencit Gusti rame abdinya Muni hayang dipuji teh si kasebelah. Syukur. Kumaha Gusti abdi teh dikersakeun jadi makhluk cek ieu geuningan peuleungeun ponok. Sirah bukan. Sora leutik nu bawi abdi mah hoyong jiga Deden urang Kadungora teh pangmesirkeun laken. Iya. Keun bae deuleu rupa kitu ge asa gede milik. Nu bawi abdi mah dina waktu cenah teh borora gede milik kada gede hutang. Iya. Kitu plan Gusti. Iya. Tah kitu deuleu. Ieu urang Amarta teh dina waktu ayeuna karaton nepangna direbut ku aing teh eueuh hiji urang anu bisa mampu ngalawan aing. Nuhun Gusti. Kudu kumaha atuh dina waktu sayeuna da urang teh kedah saeur simpatisan ieu teh. Sawias abdi lah bade hubungan bilateral mah ka luar negara. Mangga bade ka Singapura. Atanapi ka bade ka Malaysia.
Ya, urusan naon maneh ya urusan ngeunaan perbatasan we antara Malaysia sareng Indonesia. Ya, ulah dugi ka timbul papasiaan kumaha we cara diplomasi lah. Ya. Harorea beukeur mah batur perang aing ngaran-ngaran perang teh pan Gusti mangga emot ku salira. naon Ada anu menang jadi ruhak, anu eleh jadi lebu. Pan anu di luhur ribut mah pan anu rusak mah dihanap. Nya kulan Gusti kada ulah dugi ka perang. Sinyaah ka nagara jeung bangsa. Cegah perang-perang teh ampun ti Gusti komo jeung tatangga mah lu. Nya. Tapi pan Gusti jadi raja di dia teh mau kata teh ngonang perang gitu. pokona kieu ye dina waktu ayeuna aing teh hayang jadi raja di raja deui hayang ngawasa nagara dunya heula sanggeusna dunya sawarga dek dipaok ku aing Oh kitu kulan Gusti. pokona nu ngaganggu aing saha geuning Panawa mah buktina eueuh nu wani ka aing kabeh eueuh nu mampu eta Bima Gatot Kaca kabeh eueuh nu mempan Imalan Gusti. Sampurasun Gusti aya nu dagang sampo. lain dagang sampo sampurasun teh urang Sunda hartina teh punten Dedengan teh sampuracun ya. sampurasun jawabna naon sok Jawabna berwek rampes lan rampes rampog rampes 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 rampes. duh aya geuning tus Alah muni kasep. Lu sampurasun Roges. rogesna Ayahnya jelema nu bentuk itu. oh sarua we jeung sia lain marukana manehna kasep meureunnya saha maneh ngaran kaula Sang Hyang Natadewa Sang Hyang Natadewa ari anjeun naon ngadaon ngadiukan kursi kerajaan Amarta ngarebut istilahna sagala rupa oge kudu disatujuan ku rakyat ieu mah joge ke pupugu bari jeung ngarebut naon teh eta teh jog batur kursi batur joge ke didiukan naon maksudna teh nungtun Raja Wisuna ulah disarwakeun jeung dina elep Sang Hyang Natadewa kula aing ngaran teh Sang Hyang Kalapideksa ai kitu naon urusanana anjeun dek manglawankeun Panawa dek ngusir anjeun sabab roda pemerintahan di negara Amarta dina waktu ayeuna keur aut-autan alatan dipingpin ku anjeun ya budak ngora entong hayang jadi sopahlawan sia dek buburuh anjeun ka Panawa lain sepi ing pamir rame ing gawe bener tega lara tega pati maju di luar urang jogo jeung aing ditunggu ku aing si atuh geuwat nikah itu sia dek pipilweun moal lan jejeg ku aing sia Kadia sia, kadia. ai si lain teh bangsa naon ieu teh Anjong nanyakeun bangsa-bangsa deh. Lamun dina waktu ayeuna sia bener-bener dek ngawasa karaja aing anu kakasih Sang Hyang Prabu Kalapideksa sok pangihkeun heula tatarucingan ti aing. tarucing naon Tarucing ti aing.
naon anu banget ku aing dibere tarucing sok aya marmot 3 marmot 3 kelenci 4 marmot 3 kelenci 4 terus ayam genep domba 2 sapi 17 munding 17 eta kuda genep bagong jeung etong pairing-iring terus cing naon wah bener banget pisan ye tauhid di jero pisan jawab sia jawab tahu cok wah kapangi euy kapangi bener lamun kitu mah carana tah ayeuna hiji deui euy lain asa dijawab baru je sangkilang banget kita tarusingan teh euy nya hiji deui naon ieu naon ieu wow serulit wani ka aing wani teh nah maka jeung teu wani sok sia hayang nyaho benar sok buktikeun ka wani maneh bener lamun kitu carana sok kaluarkeun atuh naon rupaha anu aya patula-patali jeung ka wani maneh maksudna naon ieu teh gelut ulah pasea jang ulah pasea di dunya mah mending damai merdeka atuh naon ieu teh maksudna aing nanyakeun ka wanita aing teh dek bali kitu teh boga ongkos dek dijual ieu serulit aing ieu teh warisan ti nini aing wanita sabaraha wanita sugan teh ngajak gelut dulu jual meuli gini sok wanita sabaraha mau ngaisian sesurulitan aduh nyaan serulit nyaan ieu mah seukeut demi Allah aing mah 7 puting masahna oge nyaan bisi teu percaya deuleu ku sia teteurah geuning kumaha tuh oh teu cios atuh aduh ampun hanas diladenan ku aing aya bahan ngelehkeun aing euy aduh moal ati sos mah kitu apa siling sos Sule Obin Suarman SOS aduh rarojong ku sararea ketik api spasi SOS kirim ka 62088 ciri-ciri nu di luhur teh geuning merihatikeun ka urang sararea ujang taulah nu matak ulah suudon teh oge kitu ucu da teu gampang geuning jadi pamimpin teh jacu hese capek susah payah teh kudu karanapan ujang nu matak teu hade lamun urang saling gorengkeun teu hade lamun urang saling dedetkeun hayu urang gawe babarengan nyaeta ngamumule ieu nagara gawe babarengan urang ngawangun ieu nagara ulah rek pakia-kia ulah rek pagirang-girang tampiannya ujung oh hai ngajar wawanianan dek ngarebut kursi kerajaan aing hak aing yuh gitu hebat oge ieu jelema hebat wah rasakeun sia ieu kurang ajar
Penastikar sayang tumampara. Sinatria di jamak lengit tanpa hilang tanpa karena jangilek cerih yang otipati jagat nata. Aduh, kurang aja. Denawa, ya. Luar biasa gening anjeun teh denawa di mana? Ai kitu kaula sang yang otipati jagat nata. Kudu ngarengsekeun ieu pasoalan naha naon karep anjeun pangna nyokot kursi kerajaan teh. Aing mah aya tanyakeun nek. Nepi ka kabeh dimimiti Yudhistira, Arjuna, Nakula, Sadewa, Bima, oge para satria Amarta ditanyakeun ku aing. Naon? Ari layang jamu sekali musada teh naon eusina? Eta teh pansadharma, dharma nu kahiji. Dharma nu kahiji teh nyaeta urang ngabdi kanu kagungan kalayan kayakinan. Teu aya disemaheun angin Gusti nu kagungan. Dharma nu kadua nyaeta kamanusaan. Pri kamanusaan. Ngabuktikeun gawe-gawe manusia. Yen nanakeun manusia teh cirina. Hirup kumuh babarengan tulung tinulungan siri asah, siri asih jeung siri asuh. Bakal ngawujud rupa-rupa pamaksudan lamun manusia geus bener-bener siri asah, siri asuh jeung siri asih. Tuluy keadilan keur sararea eta teh mangrupakeun ulah rek pamilih sistem hukum tetep jalankeun ngaran-ngaran adilna hukum teh teu sieut kanu hideung teu ponteng kanu koneng. Teu ninian, teu akian, teu indung, teu bapa, teu sanak, teu keluarga, teu mang, teu alo, teu sobat-sobat acan lamun salah perlu tungtutna. Ngadek sacekna nila saplasna nya cek nyana lain cek lainna. Tuluy kedaulatan. Kadaulatan sanajan karajaan oge tetepe aya di leungeun rakyat. Nu matak ulah rek ngahina ka rakyat, ulah rek nyeceleh ka rakyat. Dalamun eueuh rakyat piraku urang dek mingpin cucunguk. Uluh. Bener. Keadilan sosial jeung sajabana eusina tina pansadharma anu tadi aya sabaraha hiji butir, aya 45 butir. Anu kudu dijalankeun ku urang sararea salaku manusia. Ulah ngan ukur jadi teori, ulah ngan ukur jadi papaes, tapi nyaeta kudu bukti dina gawe anu nyata. Yang luar biasa gini itu. Anu disangkana sarakah geuning kitu. Ai jelema sok suudon wae nya euy. Heuh. Ai maksudna mah geuning alus padahal upami carana diplomasi mah kieu. Moal nepi ka nimulkeun korban. Geuning jelema teh kaburu ting ku nafsu. Ai nafsu teh geuning mata kaduhung badan anu katempuhan. Nya eusina mah pikeun ngabuktikeun gawe meureun. Heuh. Tapi kunaon atuh Pandawacan bisa ngalaksanakeun ieu tina eusina falsafah nagara. Sedengkeun eueuh deui hiji-hijina nagara anu ngabogaan falsafah ti karuhuna nagara Amarta, tapi teu ngabukti dina gawe-gawe anu aya mah geuning ruksak kaayaan alam dina waktu ayeuna. Nya euy. Era dikecukeun mah aing nya. Namun ditempo mah undang-undangna atuh agamana si horeng lain agama nu salah jelema we geuning euy loba teh diwakafkeun kana haliah dunya padahal sakedeung dunya mah moal heuh ukur ngaliwat wungku lamun ditempo hakikina mah nya da urang teh sararea teh penduduk akhirat sararea
di dunia mangaliwat tungku atuna nepi ka dipika berat naon dipika berat nah bakal ditinggalkeun kabeh oge ya Allah ya Rabbi hei Batara Guru naon dina waktu ayeuna anjeun menta supaya tanggung jawab kana pagawean anjeun bieu naon cing hayang nyaho sabenerna saha aing ieu anu nungtut gawe ka Pandawa teh kaula apa naon anjeun teh hiji barang anu hayang dilaksanakeun gawena ku jalma-jalma anu aya di Amarta ieu anjeun anu kasebut layang Jamus Kalimusada pinasti kersah yang tumampara ieu denawa leungit tanpa lebih hilang tanpa karana sing horeng ieu teh nyaeta layang Jamus Kalimusada kagungan Prabu Yudhistira menurut saya sesekar ningwang cakaya gilang gumilang menurut saya sesekar ningwang cakaya gilang gumilang gening salah jelema-jelema nak keneh di Amarta ngan ukur dijieun papaes ieu lambang kagungan nagara teh henteu bukti dina gawe ngan loba saur tanpa bukur loba carita tanpa nyata cing atuh ayeuna mah menta supaya buktikeun we dina gawe sararea ulah loba saur tanpa bukur lambang ukur dijieun papaes dituna dina etalase era dikecukeun mah sing horeng kababuk we ku hukum-hukumna hukum menang nyieun urang anu ngalangarna ai ku kitu nya teu kablegak kenyos anu kababukna urang heuh dewek anu beureum beungeutna mah ieu teh geuning pusaka lambang kagungan nagara mihape pot bapa maneh anu nitipkeun ieu pusaka sing horeng nungtut gawe teu hayang dipusti-pusti teu hayang dipigusti ieu teh hayang dipigawe eusina tina pansadharma ulah loba saur panawatan pabukur tapi bukti anu nyata anu dipika hayang ku balarea sumur alhamdulillah jang alhamdulillah Kang selamat geuning buktina mah euy layang Jamus Kalimusada lambang kagungan karuhun urang anu geus nitipkeun ieu layang Jamus Kalimusada nitipkeun ka urang sararea nitip shot teh lain dengan ukur kudu disakuan sing horeng cing jadi karya anu nyata cing jadi gawe anu terpuji da beunghar negara urang teh atuh tongkat kayu jadi tanaman bukan lautan hanya kolam susu tuh ceuk aing oge nya tapi naha atuh tensi kriminalitas loba kemiskinan kapangangguran kalah beuki leubeut sedangkan negara urang teh reumeuy ku teureyeun ramai ku alaeun kadu picung ku panangka loba tapi naha kasangsaraan nepi ka beuki loba ta ieu bongan lara digawe dewek teh kitu tanya buktikeun dina gawe ayeuna mah jang kapunten tangtosna ge ieu hiburan teh seueur lepatna batan leresna ai ku kitu teh mah hapunten da sami akang oge jelema tungku tempat kaluluputan tangah tempat kalalepatan samenit ganti saja merubah janji sore rajen kapek tarka pakai syukur hapunten sakali deui ila lampahan urang cekapkeun ka dieu kemang tinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka